Cek cek jiwa lupa. Alhamdulillah Mang Uden masih ditemani dengan Tahu Sumedang. Berarti masih sadinten tina sabaraha konten tina naon atuh. Tina naon. Ilmu naon berenya Da dina ieu ge barudak sakolah ge kan sadinten ieu teh teu diajar matematika we hungkul gitu kan henteu kan. tina sadinten teh. Sadinten teh dina sadinten sa ieu teh sa pas ke sakola teh tah dina kelas teh. Matematika, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa naon gitu. Tahu Sumedang Mang Uden. Adi teh memang asli Sumedang. Asli Sumedang sok taros geura. Asli lahir di Sumedang gitu. Itu sanes nami hungkul. Soalnya kan aya sababaraha nama makanan, tapi seresna sanes asli daerahna. Sepertos Bika Ambon. Geuningan lain ti Ambon asli nama. Dia sugan we Tahu Sumedang tapi aslinya di Cileunyi. Oh. Pedaseur di Cileunyi. Tah gitu. Ari ieu mah insyaallah Asli gitu ya. Asli Ya, pituin orang Sumedang jadi ciri khas gitu. sok sanaos memang di ieu disebut tahu Sumedang tapi di Bandung ge seueur ngadamel anu samodel sareng tahu Sumedang Ditong dican. tapi eta teh rasana benten sih. Sok sakumaha dimirip-miripkeun oge benten. Malihan mah tahu Sumedang nyalira pan. Diical di Bandung oge disuplai ti Sumedang Ya. seseueurna mah kitu supados ngajagi kana Rasana. tahu Sumedangna gitu da tahu di Bandung mah anu biasa nganggo dianggo kanggo gehu gitu kan. Kenging buatan orang Bandung da Bedanya benten matak abi upami misalkan aya ka Sumedang nya sok ngahaja meser gehu. Nah. Jadi double tahu Sumedang na kengeng gehu na kengeng keur marasukana gehu tapi nganggo tahu Sumedang gitu. jadi benten Benten ngahajakeun meser ieu teh wah da nganggo tahu Sumedangna asli. Eta mata ka Sumedang mah pamitos berburu gehu gitu. Sanes berburu tahuna hungkul, tahuna oge sabari ngalangkung gini kan seueur pisan. Tah gehuna oge gehuna orang Sumedang mah benten. nganggo tahu Sumedang. Di urang mah tahu Sumedangna oge benten rasana. Pertos dina baso tahu kan aya tahu nu. Tah eta tahu kitu. Memang disebut nama tah ieu nganggo tahu Sumedang. Tapi rasana benten. Benten lah insyaallah. Anu biasa biasa nuang tahu Sumedang dibandingkan sang tahu Sumedang nu aya di wewengkon sanes. Tahu Sumedang sareng tahu Susumedangan. Benten gitu. Tah. Berarti emang asli pituin. Asli ciri khas Sumedang. sanes ieu sanes orang sanes di luar Sumedang gitu. Sumedang. Berarti di wilayah Jawa Barat ge seueur gitu nya. Makanan anu memang khas masing-masing tempat. Tempat. Iya, masing-masing tempat selain tahu Sumedang da nyeta gitu orang Sunda mah beunghar. Orang Sunda mah beunghar palawargi Pisan. Dina hal-hal anu istilahna kadaerahan mah tos we ieu mah juarana orang Sunda mata ku urang di padar di dieu oge pan ku beunghar gitu. Lebar misalkan ka coba lama saeutik mah ngebahas naon. Iya, kulantaran bade dibahas oge ieu teh kan saking ku beunghar. Gitu. Nah, saat jadi mulai atuh orang pembukaan. Sok sanos tos bade 10 menit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ulujeng waya kieu palunggi sadayana ulujeng tepangri di Padaringan Channel sim kuring Aba Uwo disarengan kurencangan sim kuring Mang Uden Docang. Aman. Lama Mang Uden. Saya alhamdulillah manggo sawalerna kumaha? Alhamdulillah wareg kita Sumedang wae. Keun mumpung nuju sehat urang teh. Tawi syukur urang gitu. Memanfaatkeun kesehatan sarena. Palorgi sadaya sing sarehat, ageng rizkina, panjang usahana, sing diberkahkeun. Amin sadayana. Jadi mulih deui kanu tadi urang nyarita eta we
makanan atau tapi Kadaharan. kadaharan nu khas di Wewengkon Sunda we nya. Sunda, Wewengkon gitu. Sunda we. Gitu. Salarosna mah seueur pisan katuangan anu atanapi kadaharan anu aya di Tatar Sunda teh seueur pisan mung kanggo anu dianggap mewakili daerahna sapertos tadi tahu Sumedang da memang di daerah sanes teh aya gitu. Da seueur katuangan sapertos Ranginang, Kicimpring, Rangining, Opak, ya seueur Peuyeum naon gitu kan. Tapi henteu ngawakilan ku daerahna gitu. Mohon. Biasanya ciri khasna teh dina nami katuangan teh di selapan nami daerahna gitu. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Aya oge misalkan Opak tadi, Opak Kasabit, Opak Linggar cenah. Eta daerah Linggar teh daerah di ieu di Sate Acan Nagreg Linggar teh. Daerah iyalah daerah non pabrik tekstil KHT daerah dinya lah Linggar teh. Sok ngarantung geuningnya naon teh. Ya gitu. Nya eta Opak. Kan ngabahas ke Opak teh. Opak. Sohon. Tapi di daerah sana ge aya seueur gitu. Seueur gitu. Kumargen mata gitu teh janten kirang janten ciri khas gitu ciri khasna dinya, gitu mohon. Tah ieu mah anu biasana ngawakilan daerahna kadaharan ngawakilan daerahna biasana urang teh sepakat gitu. Upami tahu teh memang Sumedang gitu. Tah wani diriungkeun Wani diriungkeun sok didatangkeun saksi gitu. Nu sanesna oge aya sok kalau misalkan ieu tahu Sumedang kan ciri khasna aya terang. Di Bandung ge aya kan tahu Cibuntu. Bentukna benten kan. Koneng tahu Cibuntu mah raosna raos. Tapi benten sareng tahu Sumedang. Tahu Cibuntu. Tahu Cibuntu anu munuu. Lajeng perpanjang. Jadi naon deui tuangeun. Ka Bandung heula ada urang-urang butuhin orang Bandung. Bandung mah biasana teh Peuyeum Bandung. Sanes Peuyeum Puan. Peuyeum Puan mah seueur di Bandung. Peuyeum Bandung. Atanapi umpamanya di Bandung mah aya oncom Bandung. Gitu eta di Bandung. Sok oleh-oleh biasanya nya. Oleh Di terminal, stasiun aya nu ngagarantung di Peuyeum. Eta sok sanaos memang eta seueur di Bandung oge kan katuangan anu boh anu masih kene tradisi anu heubeul anu kakinian oge seueur pan kabeh dieunakeun misalkan kan Bandung mah memang tempatna gitu kan Brownies Amanda Tiala gitu atanapi Bolen Kartikasari tapi kan ieu urang nu dina ieu di watesanan ku katuangan anu beh ditu anu janten ciri khas laras gitu eta teh kanggo Bandung Peuyeum sareng oncom mangga bilih aya nu sanes nu dianggap ngawakilan Bandung mangga disebatkeun di kolom komentar aya di stasiun di calana teh wengi perkedel perkedel Bondon padahal Bondon teh naon ieu pemirsa Bondon aya deui nu ngangge Bondon kerupuknya kerupuk berem di hampos di gegala teh kasedap teh kada sedap kepungkur kerupuk nanya sanes Bondona gitu bilih gitu Kang Wowo di kopiah tapi resep karena eta kerupuk anu sanes misalkan ka rada kabeh kulon ya ka Cianjur mah aya tauco tauco Cianjur tauco teh nu sapertos kecapnya iya sapertos sambal lah nya sambal tapi hidungnya coklat coklat mah hidung caket ka hidung lah coklat mah caket ka hidung nya kang ngomong kengeng lah ta Cianjur tauco Cianjur malihan di kawihkeun tina ieu nya tina kacang hidung teh non kacang kedelai tapi nu hidung geuningan dah dareplek geuningan nya eta teh kedelai eta teh kedelai keneh supados ieu urang taroskeun ka urang Cianjur. Di damel tina naon. Ngaras ku urang teh tiasa dibahas. Dina dinten ieu konten urang bakal wadah tata cara ngadamel tauco Cianjur. Gitu ka wajuna lah. Kami pareng gitu. Amin. Gitu. Jadi tauco nya. Tauco misalkan. Terus kabeh dikelunakeun ka Bogor. Di Bogor mah aya taleus
Talus Bogor kan ngawakilan kan. Harus lah. Talus Bogor dapat dibahasa kan Talus Bogor padahal di Bandung ge seueur nu tos icalan Talus Bogor teh gitu. Kunaon di ieu da panginten ti dituna keneh anu sok di sayur lompongna disebut atunya atanapi misalkan taleusna oge umbina oge dikulub di kalapaan kan eta Talus Bogor. Sok sanaos di Bandungnya memang tos seueur gitu. Da tauco gitu seueur di Bandung. Tapi biasanya pami hiji katuangan atau napi kadaharan jantan ciri khas hiji Daerah. biasanya pami dijual di luar daerah. Si daerah asalna teh disebat. Iya. Ini walaupun di Bandung aya jualan talus, tetep we Talus Bogor. Nah, gitu. iya. Da eta tos ieu kan tos mafhum di warga sayana tos biasa eta mah Talus Bogor gitu. Atanapi ya tauco Cianjur. Da teu aya tauco misalkan tauco Bandung tengenahan deui gitu. Kayak cita aya kudu tengeunah. Tengenahan tauco Bandung. Nah gitu. Saya gejeli gitu. Terus misalkan Boronong Borondong mah Majalaya. Boronong Garut Garing. Oh, garing. Boronong garing cenah eta. Boronong teh Boronong teh pentil sagedekinya. mohon eta teh aya nu tina jagung boronong teh aya nu tina ketan gitu kan. Boronong. Mun ka dieu keuna mah popcorn beureunya. Oh, popcorn teh eta popcorn mah misah pan ting Ya. garurun tuh ieu mah Ya, dihijikeun digulaan geuning Nya nya. ka eta teh terinspirasi tina borondong. Biasa janten sigana diajar ka urang Sunda baheulana gitu Wah, popcorn. ini teh. bagus yang kita bikin lah. Gitu. Cuman ini rempet gini gitu kan huapna leutik urang kulon mah bisa-bisa Oh. gitu. Borondong. Sok mangga beli bade ngahayal langkung luhur. Borondong. Urang geser deui ti Majalaya urang ka Garut. Di Garut mah aya nu terkenal di Garut atuh ayeuna naon deui upami sanes doma mah. Tuangeun Pak, Oh, tuangeun. Tuangeun mah dodol. Gitu. Ada tak tong diganti kupe Oh, naon? jadi dopol. Salah neuneuh. Jalan. Dodol. Nya dodol. Dodol teh katuangan bahanna tina ketan digulaan di kalapaan aduh. Aya ya viral di ieu di TikTok gitu nya. Ya kan di Nubus gitu kan wisatawan kan aya soal jual asongan. Iya. Dijual dodol aya teh wisatawan teh urang Garut kan. Aduh, mah ulang we bawa teh. Dodol asli Garut teh. Ari penumpangnya orang Garut kami. Itu ini orang yang dahar orang itu. Dodolnya kade dena tong diganti kupe. Kan di kudu poe jadi Dopol. dopol. Sanes dibalik ya. Cekang ibing ya odol kade ulah di tambahan P jadi odolep. Oh, salah neuneuh. Saudara poe. Dodol ya. Gitu dodol. Itu dodol. Upami ka Cililin. Cililin mah terkenal. Tina ketan, digulaan, di kalapaan, dibungkus ku daun jagung. Aduh. Naon? Kupat tahu. Lek jauh suka terkait. Wajib Nah, wajib Cililin. dibentukna teh piramid teh gini. Ya, moho piramid. Wajib Cililin tah. Di simkuring ge pami hajat di lembur sok ngangge nyieun wajib. Wajib. Tapi benten Ya. dara play gitu mah geus teu asa. Beletak gitu. Tapi eta teh ada ciri khas. Kadang-kadang mah wajib didamel dina hajatan teh. Kadang-kadang mah duka dituang, duka barulukan gitu teh, Jantan duka diunggul. barulukan. Jadi siga Formalitas. formalitas gitunya. lebar emang lebar. Ini kadang-kadang gitu kanggo ieu susuguh cenah Ya, susuguh. Tapi dah panginten kulantaran di hampir di tiap wewengkon aya wajib mah nya. Terus Malihan di Bandung oge sok masih di ka daerah pesisian masih kena air ngadamelan wajib. terus Tah eta jantan biasa gitu. Tah ku biasana eta oge mangkitan duka bosan duka kumaha kadang-kadang wajib dinu hajat teh sok kitu wae Nah. gitu duka kabulukan lebar gitu. tapi pami nu di Cililin mah benten gitu. Benten eta mah benten ca eta gaduh ciri khasnya lira wajib bentuk nanti piramida terus dibungkus ku jagung gitu Pulang kan. aduh. Mantap. Raos tadi. Sareng cai teh Alah. si panas gitu aja di payunan anjing edan. Tak gitu. Salajengna urang geser ka Tasik lah.
Tasikan, kata Tasikan mah orang rada pepedkeun ya. Tasik nate jalur kanan teh, jalur katuhu teh ya gini. Anu ka Garut teraskeun set ngalakungan leles terus ka ditu ka Tasik beras ka Tasik ka Singaparna. Di Singaparna ya Kupat. Nah, Kupat tahu. Kupat tahu. Singaparna tah Kupat tahu mah. Ninggal di kota Bandung gitunya, di daerah Bandung gitu. Anu icalan Kupat tahu Singaparna. Padahal sanes orang Singaparna kita tetep Kupat tahu nama Singaparna. Rasana beda deh. Pada asal jual Kupat tahu kudu Singaparna. Sigana teh siga kitu. Siga iyalah siga channel Elizabeth gitu kan ya. Oh iya channel Elizabeth. Nah, Elizabeth enggak iya. Taroskeun ka orang Elizabeth. Duka. Soal terkenal eta mah nurutan ngiring-ngiring tenat gitu. Saros gitulah. Da iya oge Singaparna oge sami gitu. Kupat tahu. Misalnya dina ieu na teh caratan we Kupat tahu Singaparna. Menjual sih gana teh eta teh nami Singaparna teh kan. Jaminan mutu gitu. Oh gitu kesannya teh. Ya, memang raos. Benten Kupat tahu Singaparna san Kupat tahu ieu. Kupat tahu di Bandung teh terkenal teh kan Kupat tahu Singaparna sareng Kupat tahu Ibing namanya teh. Kupat tahu Ibing mah Aragung, ieu na teh si Kupat teh barudak gitu. Oh, dina PPT-nya dibikeun. Ayeuna dina PPT, aya kadang-kadang mah dina kaleng ieu ge, kaleng naon teh? Kaleng pilas kue. Pilas kue nu baruleud da biasa direk kitu. Kan Aragung ieu mah Kupat Ibing. Tuang ge. Nah, ento ya sami we deukeureutan. Ento ka digorogotan kitu, gorogotan anclomkeun kana ieu. Atuh meureun eta oge na teh kuahna kerasa pancieun. Da sakitu ageungna gitu. Kan sanes deui misalkan pami ka Ciamis, para wargi anu asli orang Ciamis mangga sebatkeun katuangan anu asli khas Ciamis gitu. Margi suka terang abdi Ciamis mah Galendo nya. Galendo. Bilih aya anu memang khas pisan Ciamis naon tah gitu. Enggak diserat di deh. Mohon. Di Galendo komentar. Kantos nyobian teh Galendo. Oh, atus atuh. Sageung kieu terasaan dacer ngaraosan Galendo mung asa. Abi ge kantos tak kaina mah sering biasanya sok dicaloge tina tukang tahu bulat. Tahu bulat teh sok aya dicalang. Atana ke minyak kletik gini. Ya. Tah tukang minyak kletik ya, biasanya nyandak Galendo gitu. Da eta teh peresan tina minyak kletik teh janten Galendo. Galendona katuang, minyakna kaangge. Oh, tak gitu. Seungit teh minyak kletik mah. Benten sareng minyak kalapa biasa. Salajengna upami katungtung Jawa Barat ka ieu ka daerah Cirebon. Daerah Cirebon mah naon coba? Tarasi. Nah, tong tarasi atuh. Tolin tuangeun. Tuangan tapi bumbu kena diolah deui. Tak gitu. Kang tos teh ninggal urang ngagorogotan tarasi. Kapungkur mah raos pisan tarasi teh pamon dipurulukeun kana sangu panas gini. Aduh, dek sakola teh tapi ke sekolahan saha nu bau tarasi. Tak gitu. Upami Cirebon mah empal gentong atuh. Upami ka Cirebon teu tuang empal gentong teh asa Cirebon teh tuang empal gentong. Itu biasa jantung. Empal gentong teh berarti empalna di pasak di gentong gitu. Ya, eta mah pokoknya mah daging sareng jeroan sareng ieu siga gule lah empal gentong mirip meureun enon gule mirip gule. Di Batawi teh. Upami mah katinggalna mah sapotos gule gitu. Segitulah namanya empal gentong gitu. Wah, nikmat. Jadi ieu teh dina gentong anu tina taneuh ya gitu. Upami ka ieu nya kapungkur mah kan soka Cirebon teh ari wangi-wangi gitu. Di ka tengah wangi oge eta tabuh dua masih kena taruang. Aya empal gentong. Di Cirebon masih ganu khas gitu eta teh tuang wangi-wangi teh gitu. Tabuh dua, tabuh satu tuh masih kena seueur taruang teh gitu. Duka teh ayeuna kabeh dienakeun tapi sigana masih kena sih. Empal gentong gitu teh. Cirebon. Salian ti empal gentong oge aya kan di Cirebon mah nu paling kakoncara malihan di Bandung ge tos seueur pisan. Ciri khasna teh tanggunganna teh di payuna teh aya kaenan di seratan. Warna hejo nya. Biasanya warna hejo si kaena teh. Si kaena warna hejo. Namina teh
tahu gejrot. Tos eta mah. Tos tahu gejrot mah seger teh. Jeung ngawitan mah rada heran ngawitan nyobian tahu gejrot teh. Ieu teh rasana mah rasa rujak itu. Tapi make bawang beureum. Tapi jadi khas lah. Ieu na teh raosna teh berarti teh mah asimilasi sareng Sumedang beureuna. Da miripnya. Tahuna tahu Sumedang. Tapi tahu Sumedang anu dianggo dina empal gentong mah benten lebetna teh rada kopong. Nya kopongnya teh patos. Teu geus saperti tahu Sumedang. Mangga we tahu Sumedang beulah. Tahu Sumedang upami dibeulah lebetna teh pinuh. Nya gua tahu mah. Nya pinuh, Pak. Pinuh upami tahu cingan. Tak itu tahu ieu mah tahu gejrot biasana tahu nanti mirip tahu Sumedang mung rada kopong. Nah itu eta nembe katuangan ciri khas ti wewengkon masing-masing. Bilih aya di wewengkon anu sanes anu misalkan aya istilah tapi terkenal gitu nyandak kana kadaerahanana mangga di sarungsum di kolom komentar. Oh abdi mah ti Banjar naon ciri khas Banjar. Mangga di dinya di eueuban supados janten pangaweruh kanggo anu nonton ieu channel atanapi anu ngaos sarungsum ti para wargi sadayana. Bae ada Pak kahilapan ti Garut ede nu khas burayot. Eta leres burayot. Margi bentukna ngaburayot. Ngaburayot siga naon eta teh? Siga ngaburayot. Siga ngaburayot. Naon teh ngaburayot? Soalna nuju panas kene diangkat digantungkeun jadi nyoroson ka handap. Ngaburayot teh siga naon pamunyasa mangga. Tah burayot teh ternyata saadonan sareng cucur. Ali agrem. Nah, tapi eta khas Garut sanes. Abdi kantos cucur sareng ali agrem. Upami cucur abdi sering ninggal teh anu icalanana seueur mah daerah Pasar. Karawang cucur mah. Tapi pamemudi ka Karawang ku mertua teh ali agrem sih. Iya ali agrem. Abdi kantos ieu nya kitu abdi ka Karawang wengi-wengi ngajalajar tukang naon ditinggal tukang eta cucur. Waduh panas-panas. Hawa tiis. Da ari Karawang mah siang panas. Wengina tiris. Reungit anu gede. Reungit. Gitu. Eta teh nya panas, awak hawa keur tiis. Hanet-hanet wah mantap. Cai entes. Sakali deui dipayeureun anjing edan. Jadi sadona tadi burayot cucur sareng ali agrem mong benten cara ngolahna cara masakna jeung bentukna oge benten gitu bentukna benten gitu. Pami burayot mah kieu teu Bapak nu ngedit kan burayot mah kieu cucur mah kieu upami ali agrem mah cucur mah upami ieu mah saperto ali agrem mah sapertos donat ya. Upami cucur mah sapertos surabi ya. Oh surabi upami burayot mah sapertos nu ngaburayot gitu. Tapi di sarungsum nu ngaburayot sapertos naon tak kitu pamirsa katuangan eta sapados teh ieu tos setengah jam gitu kikieuan teh geuning si gorengnya tak kitu bilih aya katuangan sanes ti Kuningan naon teh dan teh acan kasebat teh Kuningan Banjar Sukabumi Purwakarta pemisate Marangi di mana eta mangga para wargi sadaya di mana tah sate Marangi naon deui sok we pilarian deui gitu kan tak kitu pamirsa cip jadi seueur gitu nya nami-nami katuangan khas di hiji wewengkon terus memang khasna gitu kan soalnya kan aya misalkan sapertos masakan warung Tegal ini Tegal mah teu aya gitu. Ari mah asli pituin gitu. Pituin orang daerah eta. Sanes mengukur katuangan kaleutan oge misalkan minuman-minuman lah istilahna. Aya anu ti wewengkon. Misalkan di Cirebon aya campolai. Campolai. Upami geseh sakedik ke Kuningan
aya Jennifer Aduh, terkenal Jennifer jeruk nipis peras ya terkenal eta teh terkenal di ditu mah mau di wilayah Cilimus daerah Cilimus tah Jennifer padahal ngaranna siga orang siga orang kulonnya Jennifer padahal jeruk nipis peras tapi geunaheun oge terus ieu di wilayah Kuningan teh aya anu sapertos kiripik tina sampu kakasik sapertos ka Kemplang sapertos ke Kemplang ngamina hilap deui mangga orang Kuningan abi di pentes di ayeuna mangga di sarungsung orang Kuningan teh eta ke Kemplang eta naon di urang mah ke Kemplang gitu nya tina bahan dasarna sampe diamel kiripik diemple-emple digoreng gitu abi hilap deui namina eta seueur oge di Kuningan katuangan Kuningan anu janten ciri khas Kuningan gitu tak kitu panten mohon mangga sekali deh ka para pemirsa anu di wewengkonna sewang-sewangan mangga tiasa disebatkeun katuangan atau napi minuman khas di daerahna sewang-sewangan janten bahan diajar oge gitu nya janten bahan nambihan kaweruh urang sadayana mohon sakitu panginten nu kapihatur ngedanget ayeuna hatur nuhun parantos manco di konten Padaringan channel di kawitan nepi kalekasan mugi aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.